Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung. Sholawat sareng salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargana, sareng ka urang sadaya salaku jalmi-jalmi nu tumut kamantena. Ibu guru hormaten simkuring sareng teu hilap oge sadari rerencangan nu ku simkuring dipikasono. Kumaha daramang? Tepalkeun wasta simkuring Diana Nur Anggraeni ti kelas 11 MIPA 5. Dina kasempatan ieu simkuring bade ngadugikeun hiji biantara perkawis sopan santun ka sasama. Naon ari sopan santun teh? Sopan santun nyaeta sikap atawa tingkah laku nu luyu jeung adat istiadat atawa norma-norma nu berlaku dina unggal pergaulan antar manusia, nu miboga sikap silih hormat, ngahargaan batur jeung sajabana. Naon sababna urang kudu miboga sikap sopan santun? Sopan santun mangrupikeun hal anu penting dina kahirupan sapopoena. Sabab ku cara urang nunjukkan sikap sopan santun, urang bakal dihargaan jeung dipikaresep ku kayan urang salaku makhluk sosial. Urang kudu nerapkeun sikap sopan santun di lingkungan sakola, di lingkungan kulawarga, jeung di lingkungan masyarakat. Naon contoh sikap sopan santun di lingkungan sakola teh? Contoh sikap sopan santun di lingkungan sakola nyaeta ku cara merhatikeun guru nu keur nerangkeun pangajaran. Ari contoh sikap sopan santun di lingkungan kulawarga nyaeta lamun indung atawa bapa buh sahawe nu mamatahan ulah sok kawas cai dina daun tales taya tapakna. Terus contoh sikap sopan santun di lingkungan masyarakat nyaeta lamun urang ngaliwat ka hareupeun jalma rea tangtu urang kudu nyebut punten, ulah sok jiga hayam colonong-colonong bae. Jadi urang kudu nerapkeun sikap sopan santun dina kahirupan sapopoena. Mung sakitu nu kapihatur, boh bilih langkung bahe carek boboh sapanon carang sapakan. Hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.